Sebeuh ieu di anturan dahar ku si emak. Sebeuh pisan bieu ge dahar sanajan saya na ge salat geus. Kan ieu langit asa rada ceureum kieu. Tapi da emang geus tereh ka asar ieu teh. Aduh, ngan ieu pagawean can anggeus eung. Anggeuskeun heula ah. Kajeun sakedeung oge lumayan daripada henteu pisan ame kaburu salat asar. Selamat dengan aya. Betul lah. Ahmad. Ahmad. Alah, moal bener. Geus datang itu batur si Otoy deui. Geus moal salah ieu marek nagih kopi ka urang teh. Geus sok ngarieu lamun geus nagih kana kopi. Tah, urang aya ide ieu. Urang gawekeun ieu si Joni ku urang. Naon, Jon? Kopi. Yang dibayar, Dek. Heeh. Dek dah nagih. Orangnya apa kopi tadi can dibayar, cekida pasti nagih orangnya apa ngan poho tadi teh urang kaburu ngilit kan di geroan kusumna. Tah ayeuna mah kitu bantuan heula urang. Macul di dieu bantuan. Umat. Tah kabelah dieu beres nya. Dia mah. Ada macul. Ada di mana lagi kopi sama teh. Selamat balik. Mat. Main macul. Main kopi. Eta pacul heula engke kopi mah sok pacul we heula eta gawean heula. Gawean heula balik deui tadi tu pacul. Baik ya. Mahal. Mas, Naon deui Jon? kopi dan dibayar. Ayo. Cedah nagih. Hayu we atuh. Kebeneran da langit nage geus ceureum kieu jiga rek hujan cokot teh tu paculna tuh. Ayo urang sakalian ngopi, urang balik. Ceureum oge. Oh, paculna teu lah maneh. Bulat digoreng dina mobil make katel dadakan 500-an gurih-gurih nyon. Ayo jualan tahu meuli yuk. Yuk. Mang meuli tahu. Ini mah apa mah teh nyangu keur nyanyi dia mah lain nyangu. Mang meuli tahu. Gede jaan teh nyangu keur nyanyi. Si Mang mata bener. Aduh, baru dak ningali otoy teh keur nyanyi. Sebutkeun keur nyangu. Otoy teh keur bahagia ieu teh. Kakak disebut nyangu. Aduh, parah. Nih tuluykeun we ganyina nu bieu ieu mah. Tahu bulat. Nya. Oh iya, tahu bulat digoreng dina mobil make katel dadakan nikmat mantap. Waduh. Aya Neng Rizka nya geulis nya rajin aduh iya mah calon masa depan Otoy ieu mah. Ieu geureuyan ku Otoy mah wanggeroan ieu. Geureuyan Wow. Deketan mah geuning Neng Rizka teh nya beurina. Ibaratkeun dina gitar bagi gitar Spanyol ieu teh. Tulis, rajin. Geus
otoy mah kasihan kalau mau ikut kos Neng Rizka mah. Ya ini namanya uang kerowan. Otoy uang jemput ya dihadap. Uang kerowan ini mah. Neng Rizka. Neng Rizka. Kah? Nembe teu aya nu nyauran. Tapi teu aya jalmina. Neng Rizka. Neng Rizka. Kah? Nembe teh asa aya nu nyauran. Tapi teu aya jalmina. Sahanya? Ah, dadanguan panginten. Neng Rizka, lucu ini deh. Sekali deh ya, Bang Teh. Neng Rizka. Ai, nembe teh aya nu nyauran tapi teu aya wae jalmina. Mana ini? Bah. Ih, aotoy. Kaget ya Neng Rizka ya. Otoy kagetin. Aotoy, menireuwas. Tadi nyauran sugan teh saha teh aya jalmina efek aotoy. Neng Rizka kaget ya. Otoy tadi kagetin. Neng Rizka. Tinggal di deket mah. Rajin Neng Rizka teh. Cocok nih ieu mah jeung masa depan Otoy. Aotoy. Biasa wae nyarios teh. Aotoy, bade ka mana injing-injing kieu tos diliaran? Aduh, asa kaingetan Neng Rizka. Otoy teh bere ka Bumi Juragan. Kasih ambu. Neng Rizka. Aotoy, bade naon ih kasih ambu? Ya, penasaran ya. Pengen tahu aja apa pengen tahu banget? Aotoy, bade kitu kudu taros teh. Neng Rizka. Kah? Si Aotoy. Kata beres ya tadi. Satu nuki ya maya tuh. Ngopi hideung sigana aduh. Ngeunah merenya. Saya harpisan. Komo aya mek pake jeneng Siti. Poneng Siti teh asa bintang di surga. Komo aya naik eca Mang Surya. Ngeunah merenya. Neng Siti teh geus kabayang-bayang kuring. Bayang-bayang pisan. Neng Siti. Kebenaran. Baru nyesbuk aja. Udah mulai mah. Gaskuy. Kopi dong, Cek. Aduh, bunuh kieu ya tangan ya. Menata masyarakat. Kopi, Cek. Kopi dong, Cek. Ini ya, Cek. Aduh, bunuh kieu ya. Sabar aja. Titinya Cek, aduh. Mohon. Aduh, Cek aduh kumaha Cek. Anak Cek kopi dah. Aduh, nikmat ya kopi hideung. Aduh, ayo poho ya. Cek. Mohon kopi. Dong, geus beunang ya. Aduh,
kawangan pisan. Pak, aduh. Kawangan pisan. Kurang jagung. Kopi di dia. Kopi mananya? Itu di dia. Kenalan itu. Aduh. Di mana teh ka mana wae? Kuring teh kopi. Kopi apa? Aduh, kopi madep ieu mah euy aduh. Monas biasa dina panon katingali alah ngemprai caang pisan. Wah. Oh, beda teh panas kene. Rek nangeu. Ieu mah bakatku ngamunan yang Siti di kakieuna aduh, kopitnya panas kene. Geus diuyup aduh. Neng Siti. Pak RT kangen ka Neng Siti, aduh. Yang pernah kes di lamunan ku Pak RT tanya panggil Neng Siti. Neng Siti. Ku emut ku senyum anu manis, alah. Jika terasa dek sare itu si Neng Siti. Neng Siti. Ayo si RT euy. Kenaon nya? Tinggal teropong ku atoy ya. Alah. Beneran si RT mau kopi itu mah euy. Tah, atoy kan si Ahmad teh jadi ngopina. Kasih RT itu mah pengelola kopi si RT. Sabar genah.